Aduh, yang menuju Calik yang. Oh, kali. Aduh, kepantes betahnya yang. Cing, Mut menik gitu. Ya, ayo obrolkeun yang nya teh. naon? Eta bapi teh aya kehoyong mi. Hoyong naon? Yang nung. Naon atuh itu sangu di saung. Oh, lain cing sangu. Naon? Nah, nung. Gayung mah dicai atuh menta ka dieu sok lieur Ya kumaha. Hoyong na nung. di saung sarung mah. Eueuh di dieu Ya, mah. lain gitu. Atuh sing bener naon? Nah, nung. Hayang nyanung Tah, eta heeh. Ya, nung. kan wae rek diijinan. Ah, ngidinan. Rek ngidinan pisan. Alhamdulillah, ya rabbil alamin. Kan mami boga syarat aya 3 syarat. Hah, ya syarat. 3 syarat. Ah, gampang lah syarat-syarat naon wae sok nu kahiji. Nu kahiji babi teh kudu sabar. Wah, ieu mah panggil penyabar ieu mah. Kedua, naon Nu kedua? kudu tanggung jawab. Wah, ieu mah geus biasa ti kamari ge tanggung jawab we pokona mah. Gampang. Nu katilu Sok nu katilu naon? baju, celana, jeung sapatu nu bapihnya wadahan kana kantong. Ini sing jauh tong balik deui. Kitu mah sarua we jeung nyarek ngomong ti teh tadi atuh entong kitu. Teu riweunya nu pamajikan hiji ge teh skincare-an.